Nah di dia urang teh make parabot la ilaha illallah. Carana tarik napas handapeun bujal dua jari datang ka embun-embunan. Buang ka luhureun ka susu katuhu dua jari ilaha. Bantingkeun ka handapeun susu kenca dua jari illallah. Nah, ieu nuk dicaritakeun wa li hadza syuri'at kalimatut tauhid wa hiya la ilaha illallah. Ieu la ilaha illallah sesuai jeung aturanana tadi tunfi syirkal jali wal khalfi bakal ngeuweuhkeun syirik jali yakni musyrik, syirik khafi yakni riya. Bakal eueuh ku la ilaha illallah. Bakal eueuh ku la ilaha illallah ria-ria ge. Komo tama syirkul jali mah. Watutirul golba minas sawajil walalaik jeung bakal ngaleungin nyucikeun kana hate tina berbagai dunia makhluk-makhluk anu nungkulkeun jeung panyakit-panyakit alaqah bakal eueuh ku la ilaha illallah. La ilaha illallah pancen urang ge osok. La ilaha illallah nu make aturan tadi. Berarti kan lamun geus make aturan napas, ieu kan ngurusan roh. Illallah roh diurus nggak encan dibejakeun ku guru kitu bae heula sia kitu bae heula sok heula teruskeun la ilaha illallah robah makna la maksuda la ilah dan maksud illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sapoe dua poe saminggu dua minggu sabulan dua bulan bakal kadeuleu eta kan kakarak dipelak bakal kadeuleu oh lain deui penting udang sia kieu SD nu batak urang teu beuki eueuh ngeunah zikir mah zikir tapi teu ngeunah tapi lamun geus dibere ngeunah rindu urang bakalna kok ngeunah sih kakarak ngeunah bae mah kakarak datang ka lawang pan ngeunah dedeleuan ngeunah pan ieu mayoritas ya santri mah mayoritas di dunia teh ngan sakadar neuleuh ka pandangan dunia henteu anclub mata lolobana mah santri mah ka sorga bae bener ieu mah 99,9 tambah deui lah 20% lah berarti 99 20 jadi sabaraha sorga emang kumaha gitu lantaran di dunia nya mah ngan datang ka lawang mun dibayangkeun kumaha kieu mun dibayangkeun datang ka lawang teh plek seakan-akan orang di lawang dunia carita kendaraan mewah gablek henteu sia henteu berarti kan neuleuh doang gablek henteu neuleuh pabrik boga henteu berarti kan neuleuh doang artis bogoh sia bogoh daekeun henteu jadi sebelah pihak doang kan jana bogoh jeung hayang tapi kan teu bisa nyabak sugan nyabak tak aja henteu sugan susuda ditoel-toel henteu berarti kan neuleuh doang jana teh eta deuleuh ancruban henteu eta kan seakan-akan sarua jeung keur aya di lawang hiji imah deuleuh waduh itu kursi bagus amat diuk henteu itu kendaraanna heueuh atuh make henteu di garasi aya itu daging hayam wow atuh ngadahar henteu tah di dunia teh santri mah kos kitu ngan saukur ieu bae cinggir dikasungutkeun ngaranna eta teh ngalamotan cinggir mobil neuleuh doang boga henteu sakapeung mah naik ke diajak doang pan di jalan diturunkeun sial jasa cak ustad teh goblok geuna geuna aing di jalan teh geus datang ka dieu bae nya cenah tah ongkos bae naik ojek jadi depan eta penghinaan ongkos gitu eta sial aing geuna mah geuna atuh ngaranna ge di lawang teu menikmati kan tah ieu keur carita pandangan ahli Allah lolobana santri mah kiai teh ya sorga bae lah gajan ku kumaha ge sebabnya nana teu ancrub ketika di partai ngan saukur neuleuh doang apa jadi partai jadi kandidat atau henteu eta cenah haju ngadukung eta mah ancrub eta mah haju ancrub istighosa urang maca yasin yu 7 balik urang ngadoakeun partai Golkar supaya menang cak santrina oke gas bos geus lain kieu bos oke bos ganti kuari mah sebab lawan atuh jana mah lu batak ngajakan dia dibere ai santri mah ton henteu ka santri mah bebeja we urang mah karena Allah we nya urang ngaji yasin 7 balik lillahi taala Allahu akbar ai kiai na mah pan dibere belon teh kiai belon eta kiai mun aya gantung habak teh geus kieu
tak eta mah jangan mah anslup ari nu datang kalawang doang mah nyaho doang oh ieu Golkar oh ieu P3 oh ieu tapi henteu eta mah memandang dok lamun geus ka ditu anslup berarti nah ieu lolobana mah mayoritas santri bah cek Tuan Syekh Abdul Qadir datang kalawang doang anslup henteu nu mantak salametna babari mantak titah ngajegang ge di lawang dua lawang akhirat kabayangkan ku urang mah akhirat kabayang apa geus ka akhirat atuh encan kabayang kumaha paeh dibayangkeun kan kabayang ku urang di jero kubur bakal aya malaikat amal bakal aya malaikat munkar nakir geus atuh encan kakarak datang ka lawang dibayangkeun ku mata hate engke bakal aya masyar kabayang geus encan ongkos urang nyaritakeun di caritaan papanganten eta kakarak datang ka lawang doang aing tas kawin dengekeun gusianya coba mimiti kumaha mimitina kieu tah mimitina nyana Noel aing Noel aju dibukaan hiji-hiji aduh terus tah eta tolol eta nyana ngadeukeutan lawang moal beres eta kaos kitu tah beuh dicaritakeun eta atuh praktek lah henteu ngadatang ka lawang ngadengekeun carita tak iya orang cerita dunia ngan dunia cerita doang boga mah henteu cerita akhirat atuh kakarak cerita doang ja amprok mah encan ngalaksan di lawang ngaranna nah ieu teh ya urang keur aya di lawang bacalah la ilaha illallah bakal eueuh syirkil jali benci bakal ka kafir belah dieuna ria masih aya keneh kebal-kebal moal aya ieu lah hikmahna la ilaha illallah sesuai jeung aturanana sebab naon? Sebab rohna kapan diurus dipinuhan kula ilaha illallah awak kurang cek Tuan Syekh Abdul Qadir bayangkeun coba ge deuleu ti dieu ka dieu bakal jadi Allah ya alif tah tuh alif tuh ti dieu mulai tah lam Allah lam mimiti ka dieu lam Allah teh di dia tasdid kan dikadekeun ieu lam nu terakhir loh ha ieu ka dieu gambaran Allah awak urang eta lamun ditulis Allah gerege alif ka dieu loh Allah tuh ka dieu datang ka dieu ieu tasdid tuh tasdid di dia Allah deui ti dieu ka dieu Allah ieu loh ka dieu ha ya Allah 5 ya alif tah al tuh kadieu tah lam kadua lam terakhir ya ha Allah kabeh di dieu ku urang ieu mah dicaritakeun lah nu belah dieu mah aya etaan saya mah gambar ke tungtung nama ngome Allah sih ka ditu napaan aduh geus teu beres ya urusan ieu itulah ku ahli thariqah dibayangkeun jasad eta kakarak jasad nu mantak babari deuk di ka Allah keunana sebab memang ieu teh gambaran Allah tina bahasa encan roh kuari diurus make la ilaha illallah akur bakalna jeung awak nu mantak digidegeun ge aya bakalna gideug teh maon maksudna engke aya bakal tadi dieu teh aya bakalna minggu hareup lamun teu ngabesan kabahas ku urang ge mun ngabahas mah mun ngabesan moal ya nah kuari nah mulai la ilaha illallah bersih hate minas syawagil anu nungkulkeun ka urang teh kapan dunia nu ngariweuhkeun ka urang teh pan dunia nu ngaganggu alaik teh gangguan kapan dunia engke ge urang lalaunan eueuh eta cenah norekat tapi pan nyana resepekana dunia hiji nu mere thariqahna lain mursyid nomor 2 carana salah begitu nyana norekat cinta jasa karena dunia malah ngahayu-hayu urusan dunia salah guruna berarti lain mursyid dan usul ilallah nomor kedua praktekna nyana salah didiayekeun zikirna ge tuh salah ieu pun cara pencamah pan zikir teh laun kieu setengah laun kieu kemudian cepet kieu atuh lain-lain mantap didiayekeun zikirna oh salah ima guruna nu salah wa iman nyana encan datang jadi berarti salah tarikanana atuh coba bebesi lain deui kan cikaret atuh pan lain deui cikalong tinggal hiber bae kan lain-lain deui lamun urang deuleu pencah Habib Rozak atuh teu puguh nanaonna tah mah ja pencah jajadian tah mah
guru nanya nama sebab kukulapan pernah dites coba beb ya set atuh tama dahar kos gitu mah Masya Allah hebatnya sa kuda-kuda nama set bib itu mah gampang yang begitu mah iya emang bisanya cuma begitu doang bener bah itu kebal nambah deh ya Allah itu ku hebatnya set Masya Allah tuh kan salah ya berarti guruan tuh mah kos gitu mah nah iya la ilaha illallah bakal bersih hati kula ilaha illallah nu sesuai jeung aturan anak tanpa disadari nyana ge tanpa kitu bae heula sia cak guru ulah boga pikiran kitu bae heula sesuai jeung aturan ulah tuh tanya dina tarekat mah ulah kitu bae heula nanya engke salah sia sebab nanya dike dibere lain Allah ulah ke dieu sia tah kaditulah fal amatun fi syirkal jali nu bodoh mah ieu ngeuweuhkeun syirik jali wal khosoh engke kan urang dek masuk kana hadrah kursiyah khosoh berarti tah ieu nektun fil khopi ngaleungitkeun khopi ria asa geus ria kan jadi wali la ilaha illallah pertama ngaleungitkeun syirik jali musik kekafiran nomor kedua adalah syirkil khopi ria dengan sendirinya ke heula lalaunan ya nu matak panapi salatun ala amati man hudi amin dudillahi min sunamin au kaukabin au narin au ghairi dzalik biman taqadatil arab wa ahlud dhalalah ya sayku ayu bada ma'allah ngaleungitkeun nu umum teh ngaleungitkeun kana nusok di ibadahan naon bae la ilaha pangeran ya le pangeran nu mana ieu nu eueuh teh patung nusok di pangeranan matahari nusok di pangeranan bintang-bintang nusok di pangeranan segala macem nusok di pangeran la ilaha illallah kecuali Allah seluruh pangeran Tritunggal dan lain sebagainya ngan Allah doang hiji illallah kos gitulah dina la ilaha illallah nu mantap kadieuna fa makna la ilaha illallah teh guari mah berubah nu tadina la ma'budah jadi la mustahiqqo lil ibadah illallah berubah tanggeus la mustahiqqo guari fahiya tutun fi istiqaqal ibadah nganapikeun kana hakna di ibadahan min an ghairillah saking salian Allah berarti salian Allah mah teu aya hak di ibadahan batu teu aya hak di ibadahan patung teu hak di ibadahan kayu teu hak di ibadahan matahari teu hak di ibadahan bintang teu hak di ibadahan saha ge teu hak salian Allah geus la mustahiqo geus tah batus bitualillah netepkeun ka Allah doang ku ucapan la ilaha illallah wa man nafyuha li syirkil khafi fa inna man ahabba syai'an wallahu a'lam